Mang Sansan kemarin kemana? Oh saya ke Serang. Tadi jangan juga naros tuh, ini cinta duka, cinta abah oke, tajan pernah ke Mang Sansan. Ke Serang. Sibuk banget. Sibuk. Mang Sansan. Wih ah. Wih, ini naon? Iya kan gue itu kan di kebelah. Mami. Iya segini pernah awet kieu geus di dieu lah. Buka, geus di dieu orang buka jeung abah di dieu. Orang ngaliwat. Mana? Ngaliwat ah. Aya beas Mang Sansan juga. Beas. Jelas kamari di si Uwa. Orang ngaliwat ah, jang buka ayeuna. Tong uih. Ini bakal hujan nih. Kayak naon itu nu bilang teh Haji. Ki abah mun ieu urang kemeleun. Sameleun. Bah. Tong iya terima. Saya we nya. Jadinya mau sana gitu buat dari jengkol buka. Awe bisi baueun. Hajar gede. Kali-kali lah. Ki abah udah ka warung lah nya. Banyak. Urang milarian lagi. Sok eta nu siapkeun nu saya lah di. Ya, ji eta sok sana. Ieu enggal Dekar. dekar lah. Sarewana naon atuh doyak kieu mah di warung bae lagi. Saya aya lah nya. Nya mending ieu dadakan sok atuh kok. Jangan aja. Urang siap-siap ah. Orang isikan lah ya. Oh nya sok. Enggak. Sok mah Ya bisi tos adan ieu liwat da cenah. nya tuh sok. Masih kena ieu. Ngerubuk ya. Mau orang yang samarannya banyak. Ya sok. Punten ya banyak. Sok. Ini nyuhunkeun jadi bawang berem. Coba jangan aja eta ieu na di wasu sok. Ieu sakeudeung deui ya bedug ya. Sok. Kalau ada bikin pangkal ini emang ya dari goreng kan ya. Sadang ngurubuk gitu. Ya. Patuangan. Ya. Terus ngemis kol ya tatuangan. Oh dia naon teh meta kesal bari sama cemil na bubur itu. Oh iya. Ulah wakanya sep kan. Kedap deui antosan lah. Itu kan naon kan? Nah, cai. Nya. Cai. Bah. Ieu mah aduh, ini juga nya. Ieu mau bangun pada hujan badag ieu mik poek ieu. Jika nama paling ditu mah tos ageun. Bangun namanya Ini mah Ciranyang. gululugan we. Ciranyang Bandung mah tau. Hujan poek ieu. Jangan ki mun tos ieu sekantanan ieu hurufkeun oke di daun. Nya daun gedang jeung daun campur. Ih. Mantap Mas asak segedeng deui. Ieu kita goreng heula ieu tah, jangan ieu tah. Sambaleun jeung sambaleun.
Cuma gerak enak kita baru buka ya 16 menit deh. Ayo enak ya. Wah, mau 5 menit. Iya, paling gak enak. Tah, ada tah. Alhamdulillah. Iya 5 menit di mana? 5 jam ya, waktu Indonesia. Sebagian saya nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak Sutradara. Iya. Tekarasa ya teh lebaran nih. Mingguan dinya, bah. Ngondei ya. Ini kan maksudnya. Karena kalinya. Iya nak. Bangsa tadi ini. Nata. Puru duakeun. Ketukeun we mah. Terus karena lebaran ke acan meser acuk ya. Aduh. Tadi acuk naon itu dulag. Acuk dulang Acuk dulag mah beli tina kulit sapi. kulit sapinya. Dah, gitu. Ini paling mana, Ji? Jadi Iya nama mau yang penutupan di sini. rasa. Alhamdulillah. Bang, mungkin bang. Empuk. Aduh bener.
Di angkut di mesinnya tuh. Tuh. Alhamdulillah Gusti. Saya tarik di sana abah. Nah, sakitu panginten baraya Sunda sadayana acara bukber dinten ayeuna. Tong hilap di like, di komen sareng di subscribe nya tepang deui dina acara salajengna. Mangga